Tapi orang udah kesenangan akhirat atau napi nikmatna akhirat. Di mana orang udah nikmat akhirat, insya Allah nikmat dunia bakal katepi ku orang. Bakal kahontal ku orang. Contoh, sering pribados nyarios, Bu. Ilaharna patani di sawah melak naon. Tah hiji heula contoh ilaharna patani di sawah teh melak pare genjer miluan teu. Eceng ngiluan teu. Jajagoan ngiluan teu. Sabaraning jujukutan ngiring dipelak eta. Tuh. Eta teh cirining contoh ari jalma anu ngudag kana kahirupan kanikmatan akhirat sadaya kacandak.